Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Bapa dina mata pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 12. Danget ayeuna pada kesempatan hari ini kali ini kita akan belajar bahasan tradisi Sunda. Melanjutkan materi bahasan tradisi Sunda pada pertemuan sebelumnya. Tah sakumaha anu parantos kauninga ku sadayana nya. Anu dimaksud bahasan tradisi Sunda teh nyaeta tulisan atanapi artikel ngeunaan hiji tradisi atanapi hiji kabudayaan anu asalna ti tatar Sunda. Ditulisna hiji artikel atanapi bahasan teh dumasar atanapi berdasarkan panalungtikan penelitian atanapi pangalaman. Tah kanggo ayeuna mah urang diajar kumaha carana nganalisis hiji artikel atanapi hiji bahasan. Di dieu Bapa parantos nyiapkeun hiji artikel atanapi hiji bahasan tradisi Sunda anu dicutat tina website nya Bahasa Kesenian jeung Kahirupan Sunda aya di dinya. Tah ieu artikel atanapi ieu bahasan teh miboga judul ataupun ada judulnya adalah Bahasa Kesenian jeung Kahirupan Sunda. Sebelum menginjak kepada isinya, kita lihat dulu judulnya. Judul Bahasa dan Kesenian jeung Kahirupan Sunda teh mangrupakeun salah sahiji judul tradisinya bahasan tradisi sakumaha anu tos didugikeun ku Bapa dina pertemuan sateacana. Tradisi teh sanes mung hungkul seni tapi aya hal-hal sanes diantarana nyaeta basa atanapi bahasa. Nah di sini judulnya ya teman-teman semuanya rerencangan sadayana sudah mewakili salah satu ataupun dua unsur budaya. Unsur budaya ada 7 kan ya. 2 unsur budaya sudah terdapat dalam judul ini yaitu bahasa dan kesenian. Oke, kita menginjak kepada artikelnya. Di dalam artikel terdapat ataupun sebuah artikel, hiji artikel dibagi jadi tilu struktur atanapi tilu babagian. Aya babagian bubuka, aya babagian eusi, aya oge babagian penutup. Lamun babagian bubuka biasana dilebetna aya latar belakang. Kasang tukangnya kunaon si penulis atanapi pangarang nulis artikelna. Oke, kita lihat ya teman-teman semuanya. Artikel ieu anu judulna teh Bahasa Kesenian jeung Kahirupan Sunda. Latar belakangna aya dina paragraf kahiji jeung paragraf kadua. Urang titenan paragraf kahijina nya. Kita lihat paragraf pertamanya. Akan coba Bapak bacakan. Ku ayana kamekaran teknologi internet anu ngarambah nepi ka tepis wirig tetela mawa pangaruh anu kalintang hade kana kahirupan basa Sunda. Sanajan teknologi datangna ti deungeun, tapi lain hartina mareuman basa Sunda. Jadi salah satu latar belakang yang terdapat dalam bahasan tradisi Sunda ini atau artikel ini adalah penulis menyampaikan bahwa dengan datangnya teknologi dalam kehidupan masyarakat Sunda di zaman sekarang itu tidak berarti mematikan menghilangkan bahasa Sunda. Akan tetapi kita lihat dalam kalimat selanjutnya, perkara ieu bisa diimutan dina sawatara jejaring sosial seperti Facebook. Rea diantarana anu tara asa-asa deui ngawangkong teh ku bahasa Sunda tur bisa kabaca ku balarea. Jadi pembicaraan atau ketika kita berbicara bahasa Sunda teh lain di dunia nyata hungkul. Di dunia maya oge seperti Facebook seueur nya anu ngadamel status, anu
silih komentarannya seueur ngagunakeun bahasa Sunda. Nah, berarti latar belakang penulis menulis artikel ini adalah temuan ataupun penelitian yang dia lakukan mengenai perkembangan bahasa di era modern ini sangat-sangat menakjubkan ya. Jadi bahasa Sunda teh lain dipake dina kahirupan sapopoe hungkul, lain dina dunia nyata hungkul, tetapi dina dunia maya seperti Facebook oge aya. Nah, ini salah satu latar belakang yang terdapat dalam paragraf pertama. Paragraf pertama merupakan bagian pembuka dalam sebuah artikel. Kita lihat kemudian dalam artikel itu ada yang namanya eusi nya, bagian eusi. Bagian eusi biasana aya di tengah-tengah paragraf. Kita lihat paragraf yang ketiga ya. Heabna sumanget pikeun ngamumule bahasa Sunda oge bisa karasa ti kalangan rumaja. Contona dina Festival Drama Bahasa Sunda tanapi FDBS anu diayakeun ku Teater Sunda Kiwari. Pesertana ngajaul ngaluwihan target panitia. Sabada pendaftaran FDBS ditutup, kacatet 48 grup teater rumaja nu miluan dina festival. Lain bae patandang ti Jawa Barat. Aya oge anu jolna ti Banten. Bahasa Sunda henteu bisa dipisahkeun ku wilayah administratif. Komo deui Banten mah kapan sidik Sunda pisan. Artinya di sini penulis juga menyampaikan cara yang bisa dilakukan oleh kita semua dalam hal melestarikan bahasa Sunda, yaitu dengan diadakannya Festival Drama Bahasa Sunda oleh Teater Sunda Kiwari. Jadi mungkin saja ya teman-teman semuanya, maksud tina artikel ieu teh tanapi tina bahasan tradisi Sunda ieu teh nyaeta cara nu bisa dilakukeun ku urang dina ngamumule atanapi pikeun ngamumule bahasa Sunda. Salianti make bahasa Sunda dina dunia maya bisa oge ngalakukeun migawe atanapi ya mengikuti festival-festival drama ataupun festival-festival bahasa Sunda yang diadakan oleh berbagai pihak ya. Nah, itu sepertinya sigananya eta maksud ditulisna artikel teh. Memberitahukan bahwa melestarikan bahasa Sunda itu bisa dengan berbagai cara. Setelah isi, tadi juga ada pembukaan atau napi bubuka, ada juga bagian penutup. Biasanya dalam sebuah artikel atau bahasan tradisi Sunda, bagian panutup teh aya dina akhir artikelnya. Dina akhir artikel. Kita lihat bagian terakhir dari artikel ini. Tinggalinya titenan ku sadayana. Ku bapa cobi dibacakeun. Dina kaayaan sarupa kitu naha ka mana atuh falsafah silih asih teh jeung sasama. Naha urang beutega ngantepkeun baraya anu katalangsara disarakan sorangan. Ku kituna lain bae ngamumule basana jeung kasenianana. Tapi leuwih utama mah miara ajen inajen jeung saripati kalinuhungan budayana pikeun dipraktekkeun dina kahirupan sapopoe. Jadi dalam hal melestarikan bahasa dan kebudayaan Sunda harus selalu ataupun berdasarkan falsafah silih asih, silih asuh jeung silih asah ya. Itu merupakan falsafah dalam bahasa Sunda. Jika kita melestarikan bahasa dan budaya dengan falsafah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai juga akan kita dapatkan. Jadi maksud penulis menuliskan artikel ini ataupun bahasan tradisi Sunda ini adalah selain menyampaikan cara melestarikan bahasa dan budaya Sunda, juga berharap
kita semua sebagai urang Sunda nya tiasa rereongan sasarengan kalawan ngagunakeun falsafah silih asa, silih asih, tur silih asuh dina ngamumule jeung kabudayaan. Ngamumule jeung ngalestarikeun bahasa oge kabudayaan Sunda. Nah itu ya, jadi artikel teh dibagi tilu bagian, bubuka, eusi, jeung panutup. Lamun bubuka mah aya di awal, eusina latar belakang. Lamun panutup eusi aya di tengah, nyaritakeun maksud jeung tujuan. Lamun panutup aya di akhir, nyaritakeun kesimpulan hiji artikel. Terus urang nganalisis wangun bahasan atanapi cara penyajian penulis nyaritakeun atanapi nuliskeun artikelna. Numutkeun pamadegan Bapa nya, ieu artikel teh anu tadi dibahas ku urang eusina teh diwangun ku tilu wangun atanapi tilu bentuk. Sakumaha anu parantos kauninga ku sadayana, wangun artikel teh aya 4, argumentasi, deskripsi, narasi, oge eksposisi. Parantos dijelaskeun dina pertemuan atanapi dina kegiatan belajar mengajar sateu acana. Tah saparantosna urang nganalisis struktur, urang bagean nganalisis wangun bahasan. Ceuk Bapa mah nya pamendak Bapa, artikel anu tadi dibahas teh aya tilu wangun. Kahiji argumentasi. Argumentasi teh tumali jeung pendapat nya. Pendapat penulis kunaon manehna nuliskeun artikelna. Alasannya, alasan manehna nulis artikel anu judulna eta nya Bahasa Kasenian jeung Kahirupan Sunda. Aya cirina ku Bapa dicirian dina paragraf kahiji contona. Lebah dieu bisa dicindekeun naon rupa anu jolna tideungeun henteu salawasna goreng malah aya anu hade tanapi malah nu hade oge kacidareana. Nah, ini kan merupakan pendapat ya. Menurut penulis, apa-apa yang datangnya ataupun kebudayaan baru ataupun hal-hal yang bersifat baru tidak semuanya jelek, termasuk kebudayaan, termasuk bahasa. Ada juga hal-hal yang positif. Dunia maya ya, Facebook tidak selamanya jelek ataupun media sosial lain ya, YouTube, Instagram, kemudian TikTok yang sekarang lagi hype, itu tidak semuanya jelek. Ada juga hal-hal bagus yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat argumentasi. Jadi, cara penyajian bahasan dalam artikel tadi yang sudah kita bahas merupakan penyajiannya dengan cara argumentasi. Adapun ada di contoh lain. Ku leuwih hirupna bahasa Sunda boh di dunia maya atawa di kahirupan sapopoe dipiharep mawa pangaruh hade pikeun masyarakat. Ada harapan ya, diharapkan ada manfaat yang bagus untuk masyarakat. Nah, harapan atau alasan merupakan ciri dari paragraf argumentasi. Kita lihat contoh yang kedua ataupun analisis yang kedua, yaitu deskripsi. Bapak coba bacakan. Heabna sumanget pikeun ngamumule bahasa Sunda oge bisa karasa ti kalangan rumaja. Contohna dina festival drama bahasa Sunda anu diayakeun ku Teater Sunda Kiwari. Pesertana bisa ngajaul ngaluwihan target panitia. Sabada pendaftaran FDBS kacatet 48 grup teater rumaja anu miluan dina eta festival. Artinya kalau deskripsi ini penggambaran ya. Walaupun tidak disertai gambar artikelnya, tapi di sana dijelaskan cara untuk melestarikan bahasa Sunda dengan adanya festival drama bahasa Sunda. Ada acaranya, aya oge panitiana, sabaraha pesertana, di mana tempatna, itu kan sebuah
penggambaran ya secara detail. Aya panitia, kagiatanana naon, peserta saha, di mana tempatna. Itu kan ataupun bagaimana juga isi acaranya merupakan sebuah penggambaran. Nah, salah satu cara penyajian tina bahasan tradisi Sunda anu tadi dibahas nyaeta ngagunakeun wangun deskripsi. Jadi etanya wangun bahasan tradisi Sunda hasil tina analisis bahasan tradisi Sunda anu judulna bahasa kasenian jeung kahirupan Sunda. Di sini ada tugas yang bisa kalian kerjakan secara kelompok ya. Silahkan kalian analisis bahasan tradisi Sunda yang sudah dikerjakan pada pertemuan pertama. Analisis ku hidep naon bagian bubuka, mana bagian eusi, mana bagian panutup. Analisis oge wangun bahasana. Apakah termasuk paragraf argumentasi, deskripsi, eksposisi, dan juga narasi. Oke. Itu saja mungkin teman-teman semuanya ya dari kelas 12 untuk materi bahasan tradisi Sunda hari ini. Silahkan kerjakan tugas kelompoknya. Bapak ucapkan hatur nuhun atas perhatiannya karena perhatosanana hatur nuhun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.